oke. Anu imah di sisi jalan kudu pasang banir jeung bandera. Soalnya kan teh deket 17 Agustus teh. Nya, Bener. rek milu upacara mau angke. Ya, oke lah. Heeh, mun panjang umur, lubar rezekinya, sehat. Insyaallah. Paling Nanya si Ucil jeung si Cecep tadi tanah rek konten tapi eueuh wae. Aya kereta lah. Kereta. Kamararananya can kadarario. Ngeunah namanya tengah poe kieu sare. Rek ngiisre di dieu Jeung hareudang deui hareudang. Panas. Hareudang. Panas. naon atuh euceuh hareudang panas kunaon. Iya, panas jeung hareudang. Nah, siga ti balik pake tiung teh euceuh mah. Kebiasaan. Mata ku lagu gusuh geura pelan-pelan alon-alon make tiung teh jadi dibalik geuningan. Ari mah uta geus nerapkeun banir can jeung bandera. Can boga bandir-banderana ge. Can boga. Can. Acecep oge telat. Rek masangkeun bandera oge neangan heula tihangna. Rek miru mah. Urang neangan tihang atuh yuk kalebak. Heuh, mentak ka dieu ge sugan aya batur. Rek neangan tihang bandera. Ayo urang neangan tihang bandera. Boga ragajina teh, pan kudu diragaji meureunang. Ya nginjem we lah ragajina mah. Sahanya euy boga ragaji. Tuh tingali mau bekalan bala-bala tuh goreng pisangnya. Oh, bener. Heeh. Tapi anu eta goreng pisangna jeung bala-balana. Urang neangan heula ragajina heula. Kamananya? Belah mananya? Sugan kasih atuh itu tuh. Nah iya urang kasih ate itu urang Kasih nginjem ate ragaji. tata, ieu. Bener. Yuk. Keur eta keur ngaragajina hese. Abrak ieu cek Pak RW oke. Anu imah di sisi jalan kudu pasang banir jeung bandera. Soalnya kan teh deket 17 Agustus teh. Nya, Bener. rek milu upacara mau angke. Ya, oke lah. Heeh, mun panjang umur, lubar rezekinya, sehat. Insyaallah. Paling kalau banu dagang. Ayeuna mah upacarana di lapang Desa Cipatat Kandaga ayeuna mah. Ayo urang heula awi mending ge. Ayo upacara rame geranya. Cep, agehannya bala-balana jeung etana jeung sagalana di dinya. Si Cecep. Cep. Bohong kakolot. Moal bener si Cep mah kitu teu balik jeung Cecep. Bodoh kakolot.